para mitra anu mulia nu sami-sami ngabantukeun dongeng nu mana Mang Jaya nuju ngaca carios Jung Jambung anu judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Di karaos ayeuna nincak bagian ke-28 para mitra. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun eta-eta hiburan pangbeberahmana. Atuh salajengna para mitra sadaya asa kagunturan madu kaurugan menyan putih terus uningai temannya ya kacida bungana gitunya kacida bungana sering kumang jadi sebatkeun asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kacida bungana cenah para mitra sadaya dina kayan kieu parantos cenah jadi tamu ditampi ku nuja boga imah gitu ada nabi ku ieu ku pribumi mangga dongeng urang teraskeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-28 Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-28. Para wargi sadaya mangga kumaha urang teraskeun ieu dongeng. Si Cipeu ngarasasieun ku Upas jeung ku kumpeni walana. Jeleng si Cipeu luncat ka lebak. Nu maksudna rek nyumput nyalametkeun diri. Memang bener harita Upas-upas jeung kumpeni naranyak rek nyorang jalan nu dipake lempang ku si Cipeu tadi. Sanggeus Upas jeung kumpeni tepi ka palebahna urut dipake ngajanteng si Cipeu, ujung-ujung jeleng aya ajag bodas luncat sarta ngaharengan ka Upas jeung ka kumpeni. Sihung temong ranggeteng cungungung ajag bodas babaung tarik pisan. Atuh Upas rugreg areureun samalah malunur sabab misieun ku ajag bodas. Anu keur ngaharengan ari kumpeni nu saurang pokna. "Hai, Upas, awas jangan ada yang lari. And diam, semua diam di tempat. And diam, ini serigala putih mesti ditembak." Cek eta kumpeni terus ngokang beduil. Tuh ngokang beduil deui wae para wargi sadaya kamari rek kana beduil deui na. Ayeuna sabade beduil deui na itu lepat ku mah letana para wargi lah. Kudu diganti letana ya mah. Ieu para mitra kumpeni terus ngokang bedil. Ari ajag harita siga nu ngarti kana omongan kumpeni, gentak ngalieuk terus ngaharengan, bededag ajag di bedil. Tapi aneh sakitu beunang palebah tarangna ge ajag teu bentol-bentol acan. Malah pelor katingalina ngebul. Beledag di bedil deui 2 kali. Tapi henteu teu kalaka jeleng ajag bodas ngarontok kumpeni. Terus atuh digegewek. Nepi ka eta kumpeni cocorowokan sabab leungeunna digegel. Atuh Upas-upas teu daek nulungan sabab manehna ngarasasieun ku ajag bodas nu sakitu badag jeung garangna. Gabrug kumpeni nu saurang deui dirontok dadana, raca jeung garetihan satapak kuku. Atuh tak-tak nadawa nu akhirna Upas birat, lalumpatan meniteu sirikna notog-notogkeun maneh. Samalah aya nu tigulutuk ka gawir jeung kala atuh kagawir tina gawir kalebak bari ngoceak tulung-tulungan. Gorobas nu ragrag tina gawir kadenge ngagorobas. Sedang nu sejen terus ting alabret samalah ajag bodas terus di ngabeberik Upas. Ari kumpeni nu duaan maksakeun maneh arinit, nu maksudna rek balik deui ka tangsi. Bari pakaian sajabati rarawek teh pinuh ku getih. Tapi ka Upas jeung 2 urang kumpeni areuweuh ti eta tempat. Atuh ajag bodas duka terus ngabeberik Upas dukat ka mana. Sanggeus Upas jeung kumpeni areuweuh kuniang si Cipeu cengkat tina rungkun tuluy luak lieu. Geus sidik areuweuh masih Cipeu ngorejat nangtung kalawan pok nyarita sorangan. "Untung we wing kaburu nyumput jeung kabeneran aya tempat panyumputan. Amun teu kaburu wing nyumput malah kawasna wing cilaka. Teu katewa ku Upas jeung ku kumpeni pasti aing direwe ku ajag bodas. Makaning sakitu galakna. Oh, si mancung ge kuat gogoakan direwe ku ajag bodas. Eta asa heran wing mah. Aya ajag teu itu teu teurak di bedil.
Asa piraku lamun ajag biasa mah teu modar mangkaning di bedil aya kana 3 kalina. Moal ajag kajajadian mak kitu atawa nu jadi ajag teh karuhun. Diulah basa aing jeung Kang Sumarna balik tas mapangkeun Neng Yani. Yaki dinta almarhum. Kungsi ningali si Nyo Pedrik jeung baturna Katut Den Joni dipegat ku ajag bodas. Ayeuna Upas jeung 2 urang kumpenit nya diamuk ku ajag bodas. Tu waktu Neng Yani aya nu ngiwat teh mah asalna aya ajag bodas jeung anjing-anjing di pilemuran asup ka tempat nu keur daraga darangsa. Nyana sakakara aing meningali ajag bodas. Teu teurak di bedil nyana eta mah lain saajag-ajagna meureun. Dalamun ajag biasa mah pasti we meureun. Paeh komo kitu di bedil aya 3 kalina. Alhamdulillah aing salamet. Syariatna mah ditulungan ku ajag bodas. Tapi padahal mah hakikatna mah uing teh ditulungan ku Gusti nu Maha Kuawasa. Allah Subhanahu wa taala nuhun Gusti. Parantos masihan pitulung ka jisim abdi. Parantos nang tayungan ka jisim abdi. Kitu cek si Cipeu gancang indit deui. Di eta tempat kalawan dina leumpangna meuni rurusuhan. Bari culang cileung babakuna masieun panggih jeung ajag bodas. Nu kaca teu kacaturkeun deui di jalana. Si Cipeu kira wanci asar geus tepi ka bumi ajengan dahlan. Bari aya dina kasalametan. Ari si Cipeu jalan ka tukang sabab dihareup eueuh sasaha jeung ceuk pikirna si Cipeu. Inggis kersana ajengan dahlan sarenggarwana teu araya sabab meuni jempling bus si Cipeu asup kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang 2 kali si Cipeu uluk salam tapi eueuh nu nemalan. Gerendeng si Cipeu ngagerendeng. Beuh, kamarana cenanya mah eueuh saurang-urang acan ieu teh. Ih kumaha nya? Aing uluk salam nu nemalan. Tapi pantok kamar Mang Odoy muka. Assalamualaikum. Si Cipeu uluk salam bari rada tarik. Kakara harita atuh kangen manana aya sora awewe nemalan horeng Bi Uning. Waalaikumsalam. Pokna gilek si Cipeu mali. Bi Uning pokna. Alah eta si itak inyen. Si Iyoy balak-bak alah ampun teuing. Bagea si Iyoy. Iraha euy si Cungkrung, si Cungkrung. Kareho itu Iyoy lah. Pokona mah eta we balak-bak lah. Cek si Cipeu bari gutak gitek. Atuh Bi Uning nurutan ngagitek ongkohan Bi Uning teh jalma gegeran. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, wayah kumaha ti ditu Cipeu? Panyana teh lain maneh boro tadi marek dikletrak ke kumi teh. Di gunung mah jam 6 Bi. Kamarana mah jerempling kieu. Disangka ku uing mah areueuh. Kumaha di darieu calageur Bi? Berkah waktu ieu mah. Ngan itu Ibu Haji ti saprak maneh jeung si Asep ini teh ngangluh wae. Ri ayeuna keur kamarana Mama jeung Ibu teh jeung Mang ka mana deh? Mama jeung Ibu Haji mah keur kadinya kawetan ngalongok istrina Ustad Iding teu damang. Ari Mangna mah keur ngaladaun ka kebon. Temal Bi Uning. Ari nyarita kitu ai torojol Mang Odoy datang. Bari mawa daun cau. Atuh Mang Odoy pokna satu kangen Bi Uning pamajikanana. Dulu eta si Iyoy bolak-bak datang. Dulu eta siap Iyoy lah. Gusti nu Maha Agung, si Cungkrung sia nu ngareuwas wae, Cungkrung mah. Cek Bi Uning tina bakating kureuwas. Geus gila euy datang teh Pau. Karahol Kang kumaha damang ka Amang. Si Cipeu sasalaman. Berkah awak mah Pau. Lah, mana di Cep Sumarna? Ih Kang Asep tuh ka dieu Mang di ditu jeung kolot uing di gunung. Ka dieu teh uing marek ngabejaan geus aya di ditu, bising deudeupeun babakuna mah. Ih, lain deudeupeun deui euy. Samala Ibu Haji mah ti sacigna maneh jeung Cep Sumarna ini teh ngangluh we. Ingis aya itu ieu teh atuh. Nah, tepi kanteun urek pinter kan udek ditujuna we. Ari kieu mah maneh ka dieu ngabejaan geus tetep aya di ditu. Moal deudeupeun teuing, moal arep-arepeun, moal ngarasa riwang babakuna mah. Kumaha Cep Sumarna betaheun cicing di ditu euy. Ih nya betah-betah maneh we, Mang. Tibatan aya di dieu bari nying hareupan pibahyaeun mah. Tema si Cipeu. Torojol Bi Uning mai rancai kopi 2 gelas meni ngebul. Sarta ditunda dina dipan hareupeun si Cipeu. Rek dahar heula Cipeu. Moal waka Bi cara pekene Bi. Kajeun ari moal waka dahar mah pek atuh cai heula ta kadinya. Cek Bi Uning tuluy ngareneng jeung Mang Odoy salakina. Jadi nu didatangan teh arayanya.
Alhamdulillah paranjang kene umur ngan geus nyerdak ka pikun. Barang datang teh kuring uluk salam aya kana 2-3 kalina meuni jempling. Sangka kuring geus areueuh. Ari kurunyung teh pamajikan Aki Joher kaluar. Sakedapan mah manehna teh colohok taksiran pohon deui ka uing. Tapi sanggeus kuing dibejakeun ngaran jeung nu jadi bapa. Kakara tengeteun, tur ngaku depu geus aya 18 taun tepat tepung atuh. Tema si Cipeu tuluing nginum cai kopi. Sedang perkara aya Neng Yani di Aki Joher mah acan dicaritakeun kalah tuluing ngobrol kana urusan nu sejen. Ampir ngagayuh kawanci magrib. Kersana ajengan dahlan sareng garwana neme maruli. Tos ngalayad nu teu damang. Harita bi uning nyirili ka jero sabab ngadeungeun anu ngagegero. Berai bi uning muka panto. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngabadungan ieu dongeng. Ampir ngagayuh kawanci magrib kersana mama ajengan dahlan sareng garwana neme maruli. Tos ngalayad nu teu damang. Harita bi uning nyirili ka jero sabab ngareungeun anu ngagegero. Berai bi uning muka panto. Bu Haji itu aya Jang Cipeu. Bi uning ngabejaan. Kumaha bi uning pangrenge teh aya si Cipeu? Sumuhun Bu Haji. Temal bi uning bari nutupkeun panto. Jeung si Asep ka dieuna? Henteu, anjeunna we nyalira. Hah? Jadi si mana cenah ayeuna si Cipeuna uning? Taros kersana ajengan dahlan. Di pangker mama nunjuk ngobrol sareng emangna. Ke urang wartosan heula atunya. Temal bi uning. Tuluy ka tukang harita teh ngabejaan si Cipeu. Atuh harita oge gancang si Cipeu ka jero. Assalamualaikum. Si Cipeu uluk salam. Waalaikumsalam. Geus lila datang teh Peu. Saur kersa ajengan dahlan teras calik. Perantos mama kumaha daramang mama ibu. Si Cipeu sasalaman. Alhamdulillah. Kumaha ari si Asep? Damang mama. Naon atuh teh jeung si Asep? Henteu mama sakawitna mah abdi bade wangsul dewe mung kabujeng sonten wirengantosan mama sareng ibu. Kakeun bae kajeun nyubuh ti dieu malah da balikna ti ayeuna mah kapeutingan di jalan. Mana sinakeun ti dieu ka ditu teh deukeut mending nginit nyubuh. Geus kagok ayeuna mah. Keke mama rek cai heula nya Peu. Keuneng ke geus rine ngobrol mah nya. Saur kersa ajengan dahlan teras ka jamban. Jalaran tos aya nu azan. Atuh tos abdas matras angkat ka masjid kitu deui si Cipeu jeung Mang Odoy arinit ka masjid. Peutingna ba'da Isya kalersan kersana Kiai Dahlan sareng garwana. Katut si Cipeu ngariung di patengahan. Ongkohan kersana ajengan dahlan bade aya taroskeun ka si Cipeu. Tadi nama teu acan turas taros panjang lebar. Wirehna memulih ari katambah-tambah kaburu magrib. Torojol bi uning mairan cai kopi segelas jalaran kersana ajengan dahlan mundut cai kopi. Nah atuh nyician kopi teh hiji teuing bi uning ari keur si Cipeu mana? Asup bios Bu Haji tadi ge tos ngaleut ci kopi abdi mah tara seueur-seueur ceuk si Cipeu. Ari Mang Odoy keur naon bi uning lain heug di dieu ngariung. Sinaka dieu kitu ai can sare mah. Urang ngarobrol geura di dieu saur kersa ajengan dahlan. Mangga ke urang wartosan mama? Cek bi uning tuluy ka tukang. Kasampak harita para mitra Mang Odoy. Salakina keur cunggelik we harita oge. Bari ngelepus udud kituna teh bangun anu tumaninah naker. Abahna? Aya naon? Kaditu cenah urang itek inyen. Urang iyoy ampun teuing. Borojol ampun teuing. Geus mimiti we datang penyakit ngacona teh. Make aturan itek inyen borojol iyoy balak-bak segala. Itu udah borojol ampun teh. Busti itu cek mama kaditu cenah. Urang padareng padahadreng. Naon pahadreng teh monyong? Pahadreng teh ngobrol. Sami naon teh meuni teh nyaho pahadreng acan aya geus kolot teh. Dina atuh pahadreng bieu. Cek Mang Odoy tuluy ka jero. Keur naon ngahekok we di tukang geus sare Mang Odoy? Saur kersa ajengan dahlan bari neuteu. Teu acan mama. Dupi kitu bade pikir saeunaon sun? Temal Mang Odoy. Gek diuk gigireun si Cipeu.
nya terek na naon ngan dititah ka desa teh urang ngobrol tambah sare sore-sore waler kersa ajengan dahlan teras naros ka si Cipeu nu keur melenguk bangun ulunggu. Araya keneh nu didatangan ku maneh Peu? Alhamdulillah mama kaleresan peranjang keneh Yusba. Mung parantos bade nyedak kapikun. Terus araya marupina terus teu araya mah abdi ge sareng Kang Asep. Nyambutan teh bade nyaung-nyaung di gunung mung kaleresan araya keneh. Tema si Cipeu atuh ibu Heningsih Maira naros. Ari si Asep kumaha bataheun di ditu? Isukan tenan we bataheun mah tuh ibu. Kaiji awana tos raos tariis kaduana kajaman caket. Sangem cohak nama tiis ceuli herang mata teh teu ngaraos saringhang teuing saberos di dieu. Mang Kang abdi mah sadongkapna ka ditu teh ngaraos bingah we ku 2 ku 3 mah mani ibu ama malih aya asa aya dina pangimpenan. Ngarasa bungah ku 2 ku 3 kumaha Cipeu? Make jeung asa dina pangimpian sagala. Pok wakcakeun atuh masing balaka. Caritakeun ka mama mangih naon, mangih ka bungah teh. Nyebutkeun mangih ka bungah bari can disebutkeun ge mama teh hulang-hulang teu pugu. Geus pas di nu araya di dieu ge hulang-hulang teu pugu. Pok caritakeun mangih naon. Taros kersana ajengan dahlan bari neuteu. Sumuhun aros bingah ku 2 ku 3 teh saperkawis nu didongkapan ku abdi kaleresan araya keneh. Kalih perkawis nu diangge asa dina pangimpenan teh nyampak Neng Yani. Sakedapan mah abdi sareng Kang Asep teh ngaranyug sareng pating polohok aya Neng Yani di ditu. Ceuk si Cipeu atuh sarerea pada curinghak kalayan kersa ajengan dahlan saurna. Ke kumaha Cipeu? Pangdenge teh Neng Yani aya di ditu. Ke nah mama teu salah dedengean kitu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga si Cipeu panjang lebar ngobrolkeun perkara aya di lembur Aki Joher. Malah mah para mitra harita teh si Cipeu nyebutkeun manehana teh panggih jeung Neng Yani. Si atuh rengse si Cipeu cumarita sarerea pada curinghak. Kalayan kersana ajengan dahlan oge saurna. Kumaha Cipeu? Pangdenge teh Neng Yani aya di ditu. Ke. Nah teu salah dedengean amat teh kitu. Cing jelaskeun sakali deui nah bener. Neng Yani aya di ditu. Leres mama, teh masih Cipeu. Atuh ibu Ningsih rupi nu teu percanten. Maneh mah ari ngomong teh sok ka mana karep Cipeu. Sok kahareuyan kitu. Kawas lain kakolot we. Mun kitu ka barudak sasama ngobrol bari heureuy teu naon-naon. Ai kokolot mah kudu daria ngobrol teh ieu kudu dines. Ulah jeung heureuy kitu bari nage. Sok aya-aya wae moal nya panggih jeung Neng Yani sagala. Maneh mah piraku jelema geus maot. Make hirup deui onaman. Sedang nu nyaritakeun Neng Yani maot teh lain saurang 2 urang. Teu sirikna ibur salalembur ear sadesa geus jadi sabibir hiji. Samala lanceuk jeung salakina ge geus boga kayakinan Neng Yani maot dirogahala ku ajag bodas. Nu jadi buktina pakaian panganten rarawek jeung pinuh ku getih. Kari-kari ceuk maneh Neng Yani aya di ditu. Rek kumaha dipercaya na omongan maneh atuh. Saur kersana ajengan dahlan mairan kana kasauran garwana rada kirang percanten kana caritaan si Cipeu. La ilaha illallah. Leres mama, ibu. Neng Yani teh di sesepuhan abdi. Piraku abdi bade wantun ngabobodo ka sepuh onaman mah. Bilih teu percanten mah mangga we atuh. Permanakeun ku mama tetapi ku Mang Odoy. Pami abdi ngabobodo ka sepuh ulah diangkat gangkeun deui. Ulah diangkeun kula warga mama sareng ibu. Maliwantun diusir ku mama sareng ku ibu abdi mah. Gusti Allah sareng malaikat siang wengi nyaksen atanapi uningaun kasadayana umatna nu leres sareng nu lepat. Anu sae sareng nu awon. Abdi ge sareng Kang Asep baranggok tepung teh ngadon olohok we ngaremang kadu. Maliku abdi mah ditaros kieu.
Kayak teh saha nahan Neng Yani atau napi jurigna. Margi numutkeun wartos mah. Neng teh parantos ngantunkeun di roga halaku ajag bodas. Jaran anggian neng kapernak reksak. Mun ku tuang raka sareng ku sinyo Pedrik ngalumruk. Dina taneuh sajabira rawek teh pinuku getih tos gararing kitu. Ari saur anjeunna teh nah ada abdi mah. Sanes jurigna sanes ririwana Mang Cipeu. Abdi mah hirup keneh Cipeu. Abdi emut-emut tos aya di dieu di payunan ku Aki sareng ku Nini. Harita nuju aya pesta, datang ajag sareng anjing di pilemburan. Rasup ka tempat nu keur darangsa parang listrik parem. Nyarita abdi aya nu mangku. Ras dicanak ka dieu. Mung duka kusaha dicanak nama sareng duka ke kumaha abdi mah. Teu emut duka disirap kudu nyanakna duka kumaha. Sang abdi ge emut-emut tos aya di bumi Aki cenah kitu. Saur Aki sareng si Nini abdi kapenak nuju ngajoprak si gawir. Teras diparangku ku Aki jeung ku Nini digotong. Bilih Mang Cipeu Akang Cipeu mun jadi bilih Cipeu sareng Kang Sumarna teu percanten mah mangga taroskeun ka Aki sareng ka si Nini. Tos kitu ku abdi ditaroskeun ka si Nini. Saur si Nini teh leres we menakan hiji istri. Nuju ngajoprak si gawir bari anggoanana satengah orat. Tos kitu mah abdi sareng Kang Asep teh namanya percanten. Harita ge Neng Yani teras nangis we bari nyuuh. Kana lahunan Kang Asep. Bangun nukanya nyerian atuh da mama. Sareng sanuk-sanuk menut dihapunten. Ka Kang Asep teh. Atuh Kang Asep ge cuma 5. Tos kitu mah neme abdi sareng Kang Asep percanten. Yen Neng Yani teh teu maot. Cek si Cipeu rada panjang lebar. Ur jelas nyaritakeun perkara Neng Yani. Dimimiti Neng Yani aya nu mawa di tempat pesta. At pesta dangsa nepi ka dirawatan ku Aki Joher jeung ku Nini Anyang. Tos kitu mah kersana ajengan dahlan nembe percanteneun kana caritaan si Cipeu mung Ibu Hajah Ningsih saurna. Nah atuh cek beja majarkeun Neng Yani maot direweg ku ajag bodas. Tur pakaian kapanggih ku lanceukna ngalumruk pinuh ku getih garing geus rarawek. Mawi. Ari wartos mah kitu Ibu sakam abdi ge. Wartos mah tebih keneh kana leres kajabi upami katingali ku nyalira. Kadangu ku nyalira nama yakin Bu. Tema si Cipeu kalawan pokna deui. Malik ku abdi ge ditaros kieu Neng Yani teh. Tah ayeuna kumaha maksud Neng na bade muli deui kanu janten raka atanapi kajunan si Caroge. Dan dinten teh ge Neng teh parantos nikah ka si Nyok Pedrik. Saur anjeunna teh tibatan abdi kudu balik deui kanu jadi lanceuk mah. Sok sumawana balik ka si Pedrik. Suka keneh pegat nyawa cenah kitu. Abdi mah moal incah balilahan deui ti dieu sanajan henteu manggi dahar oge kitu saur anjeunna teh Ibu. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan edongeng. Harita atuh sabada si Cipeu panjang lebar cumarita ngeunaan masalah nu aya patula patalina jeung Neng Yani. Mama ajengan dahlan cumarios. Nya syukur we ari Neng Yani aya di ditu mah. Suga nambahan pangabetah keur si Asep. Saur kersana ajengan dahlan ngaraos regreg atuh para mitra sadaya meunang beja yen anakna aya di tempatnya eta na tempat guruna si Cipeu. Mung eta Kang abdi mah nu janten emutan teh ku perkawis ajag bodas mama. Na ajag biasa kitu mun kasebat sato na ajag kajajaden. Si Cipeu ngalegot kana perkara manggihan ajag bodas. Na kumaha kitu Cipeu make ngarasa kaget ku perkara ajag sagala. Taros kersana ajengan dahlan neuteup seukeut kana beungeut si Cipeu. Ari Mang Odoy mah jeung Bi Uning jarempe we teu pipilueun ngaromong. Ukur ting palencerong we ka si Cipeu bari ngabandungan kana caritaanana. Sumuhun ngaraos kagetna teh ti payun waktos abdi sareng Kang Asep mapagkeun Neng Yani. Ti jenatna Mang Ngajasik aya ajag bodas megatan Den Joni sareng si Nyok Pedrik. Malih harita upas duanana direweg ku ajag bodas duwi ka Den Joni sareng si Nyok Pedrik lalumpatan. Kedua kali waktos Neng Yani nikah ka si Nyok Pedrik. Muhun harita teh kalaya nuju rame peta dangsa diganggu ku ajag bodas sareng anjing ti pilemuran. Duwi ka Neng Yani aya nu nyanak. Malih harita mah Kang Asep nuju aya di tempat pesta. Kalain uningaeun aya ajag bodas sareng anjing ti pilemuran lebet ke tempat dangsa. Pan aneh moalnya aya anjing bade dangsa.
Atuh tadi waktu abdi bade kadiekeun tos bade mundur ninggal abringan upas aya kana 10 urangna sareng kompeni opat bade narajang. Atuh sumumun abdi teh reuwas. Oh bamuhun reuwas we pasti paamprok sareng abdi. Sajabi ti kitu sok inggis terasna ieu ngaprak ka gunung lajeng Kang Asep sareng Neng Yani ka Pendak. Kana tangtos ditarewakna abdi bade wangsul deui ngawartosan ka Kang Asep perantos tebih. Akhirna mah abdi teh nyumput we di rungkun saliara jalarna sieun katangkep. Nah tuh wae upas sareng kumpeni nuju narajang teu katingali di mana torojona ujung-ujung cileng wae ajag bodas luncat teras ngarontok ka upas. Jaba ajagna ge mun dibadag atuh mama. Abdi mah ngaros kagetna teh ku eta we ajag bodas dibedil. Ku kumpeni 3 kali teu pae kalah ka ngabul, kalah ka malik ngarontok ka kumpeni teras direweg. Atuh upas nu sanesna ting balecir, teras diberi ku ajag bodas. Tah kieu ku eta we ngaros kagetna teh mama lah najag kajajaden kitu. Cek si Cipeu para wargi nyaritakeun manggihan ajag ngareweg kumpeni atuh Mang Odoy kakara nyarita mung hanyakal waktosna kabujeng seep.